di sawah merengan di tukangan paningan cobi taksir abdi nu herang mitrang si bapak henti kagendang pun diulat lelut rumput kokong podang mau ngisinkeun Mas Yeye Margina saturungan hayu hayu urang rerendengan mah Mas Bambang diajak gaduh tunangan ulah gimbit ya upami badena ulah rempang ya upami bade mandang cobi taksir Pak Uci ya abdi nu jangkung lenjang capiraku galirah tepake mun ditetep mang warta diharapna kamentesieun komo lamun kasorot niun cahayana bani nyuy-nyuyan cobi taksir abdi nu herang mitrang sepiraku di bapak teu kagimbang